kadua perkarana anu pangafdol-afdolna teu aya deui tandingna dina perkara sejeuna iman ka Allah hijina iman sabener-benerna di mana wae ayana nepi ka akhir hayatna ari anu kaduana mere manfaat ka jalma ku ucapan ku tanaga atawa ku harta banda perkara nu panggorengna tibatan anu sejena syirika Allah Ta'ala eta anu kahijina hari anu kaduana ngamadorotkeun ka jalma ku ucapan ku tingkahna ngariweuhkeun salilana lumatak ngaruksak iman kabodohan kafakiran kamusyrikan kasombongan sadayana pek jauhan